Indonesia mah asli nama boro-boro ka manusia dengeken kolot-kolot kurang baheula kurang dek liwat ka tangkal kayu gede bage kudu sopan eta adab sia lamun dek ngising sing hade ulah make jeung ngisingan akarna sia lamun dek kieu ulah ngihan tangkalna eta di Indonesia boro-boro ka jelema kolot kurang baheula adab teh ka tangkal kayu bae make adab Masya Allah karim dek nuar awi bege dek nuar awi kudu salam heula sopan sanggeus dituar deuleu mun kurang kolot ulah nu kolot tuar sanggeus dituar gejlikeun kana taneuh ulah waka dicokot minimal 3 poe adab tanyakeun ka kolot-kolot baheula nu kuari arirup keneh ya Allah ya Rabbi boro ka manusia baheula kolot urang abdi dikurang teh adab teh lain lalagaan lamun tatangkalan teu buahan bae usapan heula tangkal baling ming teu daek buahan sia teh dipelak teh maksudna supaya manfaatna lamun sia teu buahan bae engke meureunnanan atuh sia teh korban ulah waka diancam usapan heula adab kolot baheula masyaallah jak kula bae ge ieu nu ngora kan kula mah sapira karek 17 tahun atuh sia mah jakarolot ayo kalau jaho di pagahan eta ku mailot masyaallah ta usapan manya sih kudu diomong nyana ge ngadengin ka omongan urang ya Allah eta didikan saha eta kos kitu mantak kemanusiaan yang adil dan beradab ulah ka manusia kolot urang baheula kata tangkalan beradab jasa namun aya tangkal kayu gede urang kan kudu kieu punten. Ji, tanyakeun ieu ka kolot. Adab eta teh lain percaya bahwa tangkal kayu teh aya dangiangan lain, tetapi nyana umurna leuwih kolot ti sia. Tuh, nu mantak urang ulah make mobil kolot ge eta. Besi aju ngancam nyana. Ulah kawala. Terus urang lamun deuk naik hardtop teh kudu hadiah puji heula. Sebab kolotan nyana. Nah iya mah kercarita tak kolot urang Masya Allah mere adab ka urang sia sing ada besi dikiih awas aya liang ulah dikiihan kolot urang adab padahal mah dipikih barang kurang diaji aya tapi kolot urang tanpa nyaritakeun pikih nya namanya nyaritakeun teh adab ka harti ku urang mun kurang dikiihan mun orai geuyeub onam paling ge nyana kaluar mun orai nyantok sia kumaha ye aju lamun orai nyantok bobogaan urang kan pegat deres urang mah mun aju awewe aju asup oh eta ulah ge tuh tungtungna mah katerusan bae ieu keur carita kolot urang nah ieu bangsa Indonesia lain lalagaan bejakeun atuh ka negara bejakeun ke pemerintah kolot urang baheula ngadidik Masya Allah karim katangkal kayu bae kudu sopan ka pepelakan bae kudu adab atuh komo ka manusia kunaon atuh ayeuna adab akibat adab seperti nuar awi bae ge dipagahan Masya Allah karim teu meunang langsung nuar langsung tarik ulah nyerieun cekolot teh nyerieun nyana sing adab minimal 3 poe koma seminggu nyerieun atuh ban urang lamun nyerieun mah tah lamun aya jelema maot eta teh kan kudu lalaunan bismillahi wa ala millati rasul sebab nyeri nu mantak lamun aya mait kemudian dioperasi doraka dokterna nyeri iza geus paeh bae geus paeh masih kene dosa kecuali aya orok di jerona anu hirup kene ku ahlina komo ku ari mah USG hirup kene segera keluarkeun ulah sampekeun ka paeh di jero tapi lamun sarua paeh tutup komo aja dioperasi di sel dan lain sebagainya geus paeh bae ulah komo hirup adab kolot urang teu kudu ngaji urang teu kudu ngaji
dengekeun gerage kolot urang. Masya Allah kari. Dah diuk bae geus sia sok duk di meja gede hutang sia. Kadege kan kurang kabehan. Kuari nu mantak gede hutang adab. Diuk di bebedak lakulas ya aduh dong tot jodoh. Mantak teu kawin-kawin datang ka kuari. Aya nu hayangeun nongtot doang jadi mah henteu. Nongtot kitu jadi nongtot kitu jadi. Komo nengtet mah leuwih leutik nengtet. Nongtot mah rada gede nengtet mah leuwih leutik. Kolot urang. Ya Allah ya Rabbi. Ku hebat eta kolot urang Masya Allah adab kata tangkalan. Nah tangkal peuting lamun geus teu daekeun bae karak geus diusapan ku urang teu buahan bawakeun golok urang. Awas ya ku aing ya. Awas ya ku aing. Ya tanda aing bahwa mengharapkeun sia buahan bacok urang jeger. Lamun sia teu buahan bae ku aing bakal pake tataban Haji Pendi ya. Buahan kajeng kumaha sebab nyana embungeun jadi tataban Haji Pendi. Sakjana teh. Gunana mah aing disiksa, aing kasiksa sakjana. Salah ngomong aing. Tataban amil. Tataban amil. Lamun lain amil tetep henteu gadenge dah tangkal peuting amil. Sebab non amil teh ya tukang mandian nu paeh tapi teu inget ka paeh. Amil lah. Eta tah bahasana teman-teman tadi disalimpangkeun Haji Pendi saeutik teh mah. Nyalimpang amil, awas ya kowe ya. Tuar jadi pakai tataban amil sia. Tah eta nya ge mikir tangkal peuting aing daripada pakai tataban amil mah bakal disiksa engke di kuburanana aing berarti kabeulem jeung kasiksa mending buahan aing. Maksanya nak wah gembangan tah. Coba. Atau polisi lah ganti coba kuari. Awas ya kowe pakai tataban polisi siap. Bow buahna bukan jasa hujan. Leuwih sieun nyana. Ya Allah, kuari. Nah ieu keur carita pohara kolot urang baheula ngadidik ka anak incuna. Datang ka teu nyaho kitab tapi pinuh adab. Dahar ulah ngaremeh sia. Cerita sia remeh tah ceurik. Cek nya mah meureunanan eta teh henteu ngomong. Urang dicarekanan dahar ngaremeh bae ge. Kuari bae kolot ge ngaremeh kolot ngaremeh. Bahkan kolot urang bapak urang sia lamun hayang menangkeun nu geulis tah daharna sing repok bener teh coba ya. Sing rapi menang nu geulis mantap pamajikan sia bejon. Daharna sia tah. Dahar eta kolot datang ka dieu jangan didik urang. Ya Allah, ulah ngaremeh. Mun geus dahar tah bener. Eta aya keneh tah di piring. Eta maksudna kula mah nyaritakeun adab. Ieu ti kolot ka anak datang ka kos kitu kuari pamarentah teu boga adab, rakyat jeung ka pamarentah teu boga adab. Murid ka guru teu boga adab, guru ka murid geus teu boga adab. Lamun geus tawuran berarti kan geus adab. Jadi ngetrenena tawuran deuk nanaonan. Apanya teh keur dididik kelak dibupatieun, kelak didandimeun, kelak dipresideneun. Kuari tawuran kumaha? Deuk kumaha? Salah ieu ti mana mimitina kasalahan? Apakah guru nu ngadidikna? Apakah budak dan lain sebagainya? Aya naon ieu di dieu teh antara murid jeung guru kok terjadi seperti eta? Perlu kurang dibongkar, diamati eueuh adab. Bangsa Indonesia teh penuh adab jeung tata krama. Tenar di dunia. Bung Karno dihormat di unggal negara lantaran adabna pohara. Kuari urang jadi penghinaan lantaran teu boga adab. Lamun Ahok geus ngahina ka Al-Qur'an ulah disalahkeun Ahokna urangna nu teu boga adab terhadap kafir-kafir. Namun urang boga adab seuneun nya. Akhirna kan kurang make demo mestina teu kudu make demo dengan adab, dengan tata krama. Dakwah ku kekerasan can mungkin berhasil, tapi
dakwahku adab jeung tata krama geus jelas loba anu arasup Islam. Nah, ieu adab, geus. Ieu di bejaan di dieu di fikih. Cara nyokotna dengan motif ihanah ngahinakeun ka kafir, maksud ngahinakeun teh dakwah supaya nyana merasa hina dengan kekafiran. Saha nu nyaho engke asup Islam. Tuh, dakwah. Nu nyokot diuk nu mere nangtung. Samping nangtung manehanana kudu nungkulkeun hulu. Di samping nungkulkeun hulu kudu rebah sakumaha nu ruku. Ome janggotna uang-uanganna tepak-tepak. Berarti kan kos ka hewan. Engke kan nyana berpikir aing asup Islam bae lah kos kieu mah. Tuh ya Allah ya dakwah teh seperti kitu. Ieu mah endahan urang anu ngusapan kafir, ngurutan kafir, ngahormat kafir, bila perlu ciduna ge diletak ku urang. Naudzubillah min dzalik. Sapatuna ge dipanggul ku urang, disuhun-suhun. Ya Allah, nanaonan? Aya Allahan di kolbu urang, aya Muhammadan di kolbu urang. Anu Allah jeung Muhammad, Kangjeng Nabi Muhammad teh mindahkeun umatna nu kudu ka neraka kudu ka sorga. Urang aya Kangjeng Nabi Muhammad dan cahaya Kangjeng Nabi aya di kolbu urangan. Atuh kunaon mbake jeung hadaman kafir. Leutik amat sih pemikiranana. Masya Allah. Tah ih aya Kangjeng Nabian mulia aing teh. Kangjeng teuing aing mah teu dahar ge atawa cukup dahar. Aing kudu ngaladenan ka kafir teu hanai aing. Teu hanai. Bahasa mana itu hanai? Para roho. Ulah-ulah orang Imam Syafi'i bae mengakui syakautu abdi bebeja ilawakin ka guru abdi syahwat ke suahibzi goreng tatalaran asal nalar poho asal nalar segede Imam Syafi'i teh ngomong gitu. Ya Allah ya Rabbi horenganan barang bebeja ka guruna cak guruna atuh eta ulah loba maksiat. Di bejaan kudu ninggalkeun maksiat. Mata celi komo kolbu. Sebab ilmu mah cahaya, fa innal ilma nurun, cahaya. Kadenge nama sora padahal mah cahaya. Selamun kolbu urang bersih asup cahaya set. Fa inna nurullah la yuhda li asin. Cahaya Allah mah moal dibikeun kanu sok weaan. Oh, eta bos eta. Kanu sok nonton TV. Gitulah. Di saya ilmu di jero hate menang sepoe dua poe. Masya Allah poho deh. Kadanan cara guru-guru urang. Lamun urang nanyakeun masalah ka guru urang. Almarhum Mama Bakri. Nyanana geus kolot urang nanyakeun masalah. Oh, coba dina kitab anu halaman sekian buka ge. Ti luhur ka handap sakitu baris. Ya Allah eta tenget. Dia nanyakeun mas coba dina kitab anu buka halaman sekian. Ti handap ka luhur sakitu baris. Masya Allah. Coba orang nanyakeun ka Kiai Golkar. Mah masalah anu kitab lage leungit. Gara-gara ngadahar duit ti polisi, ti ABRI, TNI, ti pamarentah, laleungitan jeung kitab-kitab.
wah cenah kiai nyahuanan bae jantu bohong sih ya. Dailah maksudnya orang belajar ulah pati loba teuing maksiat lantaran moal ka mana deui urang pasti jasa bakal ka kuburan dibawa amal-amal urang nu bagus nu goreng renungkeun ku urang eta ya Allah. Di hiji negara Islam aya kafir zimmi minta perlindungan nyana dengan ditentukan bayar upeti. Ai praktek menang hidayah asup Islam. Hidayah makan murah tapi mahal tapi murah eueuh nu bisa kecuali Allah mere hidayah. Sakumaha Kangjeng unjukan ka Gusti ya Allah ya Rabb ieu teh kapan abdi Thalib teh anu ngurus abdi ngarumat abdi Gusti dititah maca 2 kalimat syahadat entos maca 2 kalimat syahadat abdi tanggung jawab ke dipayunan Gusti ngalieu ka katuhu rek maca toel ku Abu Jahal sing hade agama karuhun urang mah nyadek ditinggalkeun teu jadi Gusti Allah na agung menentukan di hari-hari terakhir nu ngurus Kangjeng teh Masya Allah toel deui ku Kangjeng sok mang syahadat abdi tanggung jawab naon bae kasalahan ke dipayunan Gusti endek baca calangap toel deui ku Abu Jahal ih urang teh saha urang teh kekentong Mekah urang teh ieu teh pamimpin nu diagung-agung ku masyarakat maknya dek ngagelok teu jadi deui 3 kali Kangjeng teh hampir baca 2 kalimat syahadat pas kakenca aya Abu Jahal ulah kelek bae ya Allah ya Rabb mahal hidayah nu ngurusan Kangjeng tapi teu iba teu maca 2 kalimat syahadat cerik nangis Kangjeng ka Gusti ya Allah ya Rabb pan ieu teh saha nu ngurusan abdi bisa kieu teh sababna teh ieu nu ngurusan turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin sanyana anjeun Muhammad la tahdi moal bisa mere hidayah man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta walakinnallaha yahdi man yasha tetapi Allah anu mere hidayah ka jelema nu dikersakeun ya Allah. Urang RRC datang ke dia dengan dibuka ku presiden. Welcome to Indonesia. Woi. Datang ke dia teh aya nu menang hidayah, asup Islam. Di dia malah di kula masuk Islam. Teu bisaeun bahasa Inggris, teu bisaeun bahasa Arab, komo bahasa Indonesia. Bahasa eta bae hanya. Untung aya terjemahanna. Nu bisa bah menang hidayah di urang. Duaan asli urang RRC. Toto bahasa Indonesia, toto bahasa Inggris. Nu hiji ngorakene pemuda nu hiji mah kolot. Nu pertama nu kolot.
nyana di dieu ningali kegiatan-kegiatan loba perkumpulan maulidan rajaban kegiatan bulan Ramadan lebaran nyana merenung teu pernah menyaksikan seperti eta di RRC nanyalah kegiatan naon dibejakeun lah kitu nyana asup Islam sebab neuleuh muludan ngahadiran muludan rajaban dakwah nu di bid'ah ku sakadang Muhammadiyah sakadang datang tah salah ngomong aing make sakadang teh Muhammadiyah Persib nggak bid'ah geuningan terbukti nyana ku ngahadiran anak asup Islam hidayah nyulusuk tuh pemuda hiji deui sarua motifna hampir kitu dia ningali nyana di sebuah perusahaan ternyata toto teu nyahueun ka salat teu nyahueun ka naon ketika zuhur breng karyawan teh kacara rai salat ku jana dideleukeun asal salat dideleukeun ku jana terus katingali karapihan adab-adaban jelema Islam saling memberi, saling hormat, saling nyapa, teu pernah cek nyana di ditu mah. Ji di ditu mah masyaallah, you ai. Nyaho bener nyaho teu aing ngomong. Ya tutung tu nama you and me bae ka ditu mah. Asih mah teu nyaho you and me. Teu nyaho sih mah orang kampung atuh. Ya Karim. Nah, Islam. Aca doa masyaallah. Cuman ciknyana setelah saya Islam saya mau pulangnya nama. Terus dia belajar ala kadar dek pulang dek naon dek ngislamkeun emak bapak kan ieu mah dikula ieu asup Islam langsung ngomong seperti eta mulia amat mun cek bahasa urang mah karunya atuh emak karunya bapak mumpung aya keneh kukula dek dibere penerangan supaya asup Islam ke iraha waktu dek ka dieu deui ya Allah hidayah kunaon ari urang bitung sakola di Semarang asup Kristen anak haji deui Masya Allah pohat aya WTS urang RRC adieu WTS wanita tunasusila ublag dengan bahasa kerenna ublag atau perek perempuan eksperimen atupan dicoba terus dan dicoba teu pernah kawin dengan tenar deui di kalangan Cikupa Citra ngaranna Jablay nah eta teh WTS ublag non ngaranna perek Jablay eta teh alfadun mutaradifatun bimanan wahid nya eta kene maknana mah hiji tuh kumaha kebenaran di Jakarta setelah eta kapanggihlah jeung bangsana setelah kapanggih jadi langganan ngobrol hidayah masuk Islam setelah masuk Islam nyana tobat ka Gusti Allah meninggalkan dunia hitam terus bagus belajar orang RRC gelis deh siapa aja baik kan asal nggak ada yang gelis beresep Gusti Allah kunaon ari urang bitung istiqomah di nelayan istiqomahnya na di nelayan Masya Allah pajeneknya tuh masalah sih sekedar nyaho
pernah nawaran. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Nah, aya deui ieu cerita nyata. Budak digawe tapi perkembanganana pohara di Garut. Bebeja digawe di Jakarta tapi balik beli mobil ke gawe deui balik yen imah gawe di balik meuli tanah. Jabatur ge digawe teu kitu-kitu deui. Asana ieu mah meureun lain digawe digawean meureun. Ternyata bener. Gusti padahal lingkunganna lingkungan santri. Anakna nyana turunan santri tapi ku Allah dibelokkeun pagaweana seperti eta. Masya Allah. Aya jelema susah loba nu endek meuli kanyana endek ngajajanan kanyana endek dibeli awak tetep bertahan kajen teuing teu dahar kula mah moal daek mahal kekuatan. Nah, iyalah aya jelema tani jujur inget bae kahisaban engke jaga di akhirat. Aya jelema dagang leutik dagangna tapi jujur sieun bisi engke ditanya ku Gusti Allah. Tidak ngabohong dagang tuning lurus jeung jujur sapira di dunia caknya. Jelemaana susah, dagangna leutik, bodoh, tetapi bisa mempertahankan. Masya Allah. Aya kiai ngegedebul bae ngomong, bohong bae terus-terusan. Lain di urang kiai na, lain di Lampung. KTP-na pondok. Tuh. Nah, mantap masing-masing nafsi. Dalil tinggal dalil, ayat tinggal ayat. Lamun ku Allah dek digebruskeun mah teu mandang ayat, teu mandang dalil. Ya Allah, ya Rabb. Mantap urang boga babaturan. Lebih bagus boga babaturan bodoh syariat tapi bisa nahan nafsu, merangan nafsu. Batan babaturan pinter tapi teu bisa nahan nafsu. Capek ku nafsu mah. Nah, ieu urang ngaji teh ieu ja. Atuh dosa bener mah geus bararisa kabeh gitu. Ieu nu hese ge nahan nafsu. Barang ngaji teh malah tambah nafsu. Sebab gesekan-gesekan motor meuli nu anyar teu kabeli ngredit deui. Pan eta ngaji neuk di mana ditendeuna. Kajen teu ngaji sebenarnya. Daripada urang ngalaksanakeun paharaman. Nah, seetik-seetik urang dirobah-robah. Diri urang eueuh nu bisa nganasehatan kecuali urang, eueuh nu karejangan ka awak urang kecuali urang. Kanjeng Nabi mangan sakadar dititah tabligh nyalametkeun umat tidak raka supaya ka sorga. Dilanjut ku para sahabat, dilanjut ku para tabiin, kuari dilanjut ku para ulama-ulama. Zaid seorang kafir zimmi cicing di negara Islam menang hidayah asup Islam kumaha eta ukhirat jizyatuhu min tirkati au mata ba'da sinin atawa maut sabada sababaraha tahun atawa paeh nyana. Nah ieu Ki Zaid anu berstatusna
kuari geus eueuh maka dicokot jizyatna tina tirkahna nu asup Islam kafir zimmi teh cokot jizyatna selama nyana kafir atau maut sababaraha taun cokot jizyatna di mana mintir katihi muqaddamatan alal wasaya heulakeun batan wasiat nyana ngabogaan wasiat kemudian manehanana ieu paeh sababaraha taun selama sababaraha taun tetep cokot jizyat tina tirkahna heulakeun wasiat paderikeun eueuh ieu keur carita lamun di negara Islam atau negara orang jadi negara Islam misal emang bakal kiai engke mah bakal jadi negara Islam besar dunia bakal Islam heula make aturan syariat heula cuman teu lila karak Yahudi jeung Nasrani bangkit kembali geus kos kitu insyaallah kanjing nyarita seperti itu. Nah tanda-tandana irah ke geus rusak jasa di mana kiai geus teu make karena aturan-aturan syariat ustad teu make pemerintah geus teu make geus kanyahoan jelema teh bisa kitu kanyahoan bagusna ketika rusak perang kanyahoan jagona jadi pendekar teh ketika berhadapan jeung musuh-musuh kanyahoan aya kitu mah kuplak-keplek gitu aya kadal ngejat asal aya kadal ngejat gelut bae teu bisa nah teu anak bawang kanyahoan caang soteh di tengah peuting lampu teh kajenting ngentit kaciri dah kuari ge loba mun make kana aturan tengah-tengah masyarakat saeutik bae lempeng jeung jujur di tengah-tengah carut mautna akhlak carut mautna syariat teu beres dan lain sebagainya bakal kaciri teh eta geus rusak geus teu tahan bahkan kiai loba nu dibunuh dipenjara engke bakal terjadi seperti eta berarti kan kabeh ku nafsu biasa kos kitu asal geus rusak Allah engke nurunkeun seorang kesatria emang turun nabi setiap turun rasul teh di tengah-tengah keur bararagus keur hancur keur teu nyahoeun peradaban teu nyahoeun ka pangeran Allah nurunkeun rasul pupus rasul maot rasul acak-acakan deui pohoan deui ka pangeran turunkeun deui ku Gusti atuh ti Kangjeng Nabi Isa alaihi salam cuman 500 tahun ka Kangjeng Nabi teh geus teu nyahoeun pangeran geus teu nyahoeun pangeran atuh Kangjeng Nabi dilahirkeun ka alam dunia teh pangeran manusia saat eta teh emang kumaha kitu patung batu kayu rimbil di Baitullah teh patung deuk kumaha coba atuh bahkan disimpen di jero Baitullah patung teh di salande-salandekeun deuk kumaha teu nyahoeun ka pangeran turunkeun Kangjeng plek ya Allah ulah ngahayalkeun urang jadi kiai teh dihormat-hormat ulah atuh kos kitu mah teh ngaranna ya teh kos kiai tukang ceramah lamun teu 5 gelas teh jadi kudu 5 ge geus nu aya cecekelan bude di gelas
beh tama atuh sarua jeung si itu ya lah iya orang ngeunaan lamun kadatangan kiai Assalamualaikum misalna dahra puasa masyaallah besi ngopi mantap dia menuju saum masyaallah mantap berasa atau dina daharna ge safety ieu mah kiai bade dahar masyaallah rujak siap kopi oke. Teh manis mun aya mah deui. Deui budak tukang cendol dieureunkeun. Tukang cendol, tukang es. Boh eta mah kiai beuteungna kos orai koros. Oh masalah sih ulah kasihmu kan tuh biasa bae sih. Ya Allah. Nyadar urang wareng aing dikiaikeun teh jelema ku Allah wallahu a'lam. Nah, supaya nyadar teu layak aing jadi kiai berarti. Mungkin kabat mun ku batur kiai teh ka mana ulah nyebut kiai. Ka aing mah lain kiai, sabuya. Naik burungnya. Ngabuyakeun batur ngabuyakeun sorangan. Sabodo batur rek nyebutna naon ge ka urang nu penting urangna bener cara Imam Hanafi. Kadenge bisik-bisik nyana liwat tah eta teh jelema nu tilok sareti penting mata eta. Kadenge ku Imam Hanafi masyaallah cek Imam Hanafi besi bohong nyana mulai harita tarasare penting. Sebab daun batur geus nyebutkeun tah eta tarasare penting. Geus teh sare Imam Hanafi karunya ka jelema anu ngalem nu ngomong coba dipendeta eta jelema tilok ka es. Wah, siapa dulu? Horeng kerek. Penipu kelas kakap. Ya Allah, ieu keur carita ngaji eueuh di nagara urang. Yes. Wa yusawa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun antara jizyat antara hutang bangsa Adam mulutkeun mazhab dalam pembayaran anak beda jeung wasiat. Lamun wasiat mah panderikeun jizyat heulakeun tapi lamun urusan hutang yusawwa bainaha wa baina dainin adamin akurkeun Abi kholalis sanatin atawa asub Islamna dina tengah-tengah tahun. Tapi kaulin mah cek sakaol mah la syai'a teu kudu ayana naon teu kudu bayar upeti ketika di tengah-tengah tahun. Cara nyokot jizyat teh horenganan lain sajizyat-jizyatna aya adab-adaban. Lantaran ieu teh hayang meunang pengamanan ti nagara Islam. Nu mantaknya na mayar teh supaya ngarasahina cicing di negara Islam teh. Make aturan-aturan Islam selain salat, puasa jeung zakat. Jadi membaur biasa kecuali sholat, puasa, zakat lain. Saku banu kamari lain carita. Jadi aya adab-adab. Kumaha adabna? Wa tukhadhu cokotlah jizyat bi ihanatin kalawan kucara ngahinakeun ka kafir. Jadi nyokot upeti teh aya aturan adab seperti penghinaan ngahinakeun ka kafir makan jelema hina ahli neraka. Ulah disanjung-sanjung, ulah dihormat-hormat ahli neraka. Masya Allah. Yang terhormat Bapak Cinglu itu bagus. Ahli neraka yang terhormat.
ulah-ulah kali neraka ke DPR ge ulah yang terhormat. Yang terhormat para DPR. Terhormat di mana? Masa nu korupsi terhormat? Kuduna terbusuk para DPR. Kesiat ceramah kitu deui. Ka aing bae aing ditangkep. Ieu kerja ditakeun teu hormat jana mah. Jangan hormat mah jelema nu mulya. Yang mulia Bapak Kiai Haji Fudoli deres. Nah, sanajan korupsi ge saeutik, paling ge duit mait paling ge. Letik tah aja. Jeung nu ngancam ge mait tah mah. Urusan nanjana jeung mait sapodo geus tah mah. Paling diririwaan kan. Tapi kan ieu mah duit masyarakat. Ya Allah, ya Rabb. Tuh, jadi lamun DPR yang terhormat Bapak Kepala atau Ketua DPR nyana bunga belon. Aduh aing sebenarnya teu terhormat yang mulia padahal main menghina. Nu ceramahna doraka. Misalnya Ki Fudali ceramah di DPR yang mulia Bapak Ketua DPR doraka. Geus nyaho teu mulia di mulia-mulia. Atuh doraka ge ku pangeran nyana ge sarua dikanarakakeun. Ih, jadi kiai itu tanggung jawab na di dinyata nu beratna. Mantap kula bang embung ge. Keur mah bayaran leutik. Aju ka neraka, ya rugi urang. Jangan nu korupsi urang nu ka neraka. Engke cenah kiai emang korupsi, lamun korupsi tapi pasti korupsi. Teu kudu dijabar. Ente kudu jasa. Ente cenah minta penjabaran anak kaget sia mun aing ngajabarkeun. Ye. Emang cenah kieu apa bisa nyaho kos kitu? Ya tuh tah mah ngaji benu hese ku aing dibaca. Mulai sombong tah. Aduh ya Allah, atuh ku kos kitu tah mah budak nu teu ngaji ge bisa haeut. Guys, kudu tabang urusan jana mangke di akhirat tibet carita hungkul nagara Islam kacicigan ku kapit. Kemudian wajib nyokot upeti. Cara nyokot upeti da biihanati. Hidakeun. Praktekna. Ayajlisul akhizu wa yakumuzimiu. Orang Islam nu ditugaskan untuk ngambil upeti diuk di kursi gapir zimi nu endek mayarna nangtung haju wa yutati urasahu wa yahni zuhruhu nyana kudu nungkul sirahna huluhna kanu endek nyokot upeti sopan tonggongna direbahkeun sakumaha nu ruku tungkul bali ruku masyaallah eta kan hina langsung teuneun jizyatna dina timbangan kemudian dicokotlah kuno nyokot upeti tersebut bari nyekel karena janggotna diome ieu nata kan tungkul ruku dicekel eta kan bentuk penghinaan wa yadribu lihzimate uang-uanganna ditepak-tepak dikitu-kitu eta kan sakumaha hewan kan nyanana ruku kemudian tungkul janggotna dicekel yeuna uang-uangan dan dikitu-kitu katakan bentukna ihana sunah teh kitu kulluhu mustahabun bahkan wakila wajibun ya Allah ya Rabb tibalik kuari mah di negara urang malah kiai cium tangan ka kafir hanya sekedar sebuah segerintil dunia mungkin 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar misalnya. Coplok adab-adaban ka Gusti Allah. Datang ka cium tangan. Masya Allah. Ilmu tinggal ilmu. Bisa maca Quran tafsirnya.
naon artina teh ilmu kos gitu sarua jeung nu bodoh aya nu bodoh kapanggih jeung kafir haritanu misalna kemudian sasalaman teu daek cium tangan sasalaman we cak nu bodoh teu hayang aing kudu cium tangan ka sia tapi anu pinter cium tangan tah pinteran keneh nu bodoh aslina mah batang kiai aslina mah pinteran keneh nu bodoh teh hayang aing kudu cium tangan ka dia bae terus di Gunung Karang merenya bodoh teu bisa ngaji pinter hakikatna kiai cium tangan bodoh hakikatna ya Allah aya nu bodoh ngaji nangan sakadar mingguan doang tapi ketika dibere duit ku pamarentah cokot bacokot lah aing moal di dahar mah ku aing mah ya bikin bae geus kata tangga hook ya aing mah kebal deui ge paeh sakiana teh geus mah aing teu bisa husu beuteung aing teh dibebener moal emang kunaon henteu aing mah moal da pokona mah bejana cek kieu cenah duit pajak moal diasupan duit pajak ku aing mah bodoh ngaji nangan mingguan doang ai kiai rampus rampus jasa rampus kula mah inget ka rampus teh ya inget ka jelema sugih jelema sugih lempang naik mobil Hammer padahal teu bagus-bagus ting Hammer ngan atuh di pondok mah Hammer nyana duaan bae jeung supir pas neuleuh jelema keur ngadaharan jukut ceknya ka supirna Pir itu keur naon jelema ngadaharan jukut bos kok ngadaharan jukut sih ya teh nyaho atuh eren tanya cek bos saya ngadaharan jukut bos cek teh angkuna atuh sangu Masya Allah datang ke ngadaharan jukut deuk kumaha deui atuh cekna teh itu duaan itu kakak kula sarua keur ngadaharan jukut ya Allah ya Rabb milu ka imah deuk naon ayo geus milu ka imah aing karunya ka sia ya Allah ih cenah kula boga anak sabaraha genep ayo puateun anak puateun sakusa urang kula ge sarua cenah boga anak 8 puateun mobil numpuk di mobil ngaromongnya na Masya Allah urang alhamdulillah poe geus 3 poe urang teu ngadahar sangu ngadahar jukut aya bos ku barahan-barahan teuing cek nya teh ngaromong bae nya di mobil kadenge ku bos datang ka imahna barang datang ka imah tah sia daripada ngadaharan jukut di ditu teh jukut di ruhur hareupeun imah aing baragus tah los sia daharan goblok tolol ta bos teh ku geledeg sugan teh urang deuk di bere dahar sakeuna orenganan kita pindah nyatuan doang iya bos bloon ya bos aya kuari ge bos tak kos kitu aya tah ulah sok cilek-cilek ka dieu biasalah Masya Allah, tolol dah bos. Palal awal au tauqilul muslimin bil adai. Depan kaul awal nu nyunahkeun eta boga nilai tauqilul muslimin bil ada. Cekaul kadua wajibun hawalatun alai wa ayyamana sebagai hawalah atau nutupan awal tauqilu muslimin bil ada wa hawalatun alaihi wa ayat mana jeung nanggung jawab ka kafir mah ulah muslimin ulah terlalu tawadu terlalu sopan nyana akhirna kan di urang teh tulak cangkeh kamari ieu mah keur can dibuka tentang naon geus kanyahoan ku urang cina masih kena menghargai ka urang
tapi kuari Masya Allah bangunnya sangat menguasai. Lamun gugula diceritakan seputar perpasaran pasar di Jakarta, insya Allah nyaho kula. Tamrin, Tanah Abang, Pasar Baru, Pagi, perputaran dan yang menguasai 100%. Ente 90 atau 50, 100%. Saha nu menguasainya. Sekedar nyaho mah tuh kudu urang teh, sekedar nyaho. Nah, makana kuari perputaran perekonomian seperti itu saha sih sebenarnya nu menguasai pasar. Nah, urang teh sebagai naonna dagang tinggal dagang di Tanah Abang, dagang tinggal dagang di Tamrin, Pasar Pagi dan lain sebagainya. Tah, ieu urang teh dagang asli apa melayani? Urang kan asli penduduk Indonesia. Sekedarnya kudu aja dodok bae ge. Lah, mengkonon sirah mah. Ya odob ge. Dagang karung weru sirah. Ya ning kanane endi sirah. Tuh kan, batur mah dagang teh meuli tanahnya na ngajual tanah. Batur mah meuli mobilnya na ngajual mobil. Gara-gara naon? Tah, pasang tah. Iya perputaran. Nah, urang kudu hafal jejak teliti. Jadi urang henteu kabobodo. Seperti eta lah. Maka ieu urusanana urusan kafir. Sangkilangnya cicing di negara Islam bayar upeti cara nyokot upetina bentuk da ihana. Maksudnya dakwah supaya ngana asup Islam kumaha? Dakwah supaya ulah betaheun di negara Islam kumaha? Dakwah. Jadi bentuk dakwah teh seperti eta. Masya Allah. Itu komo